Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li marifatil ilmi wa sayli abwaaba fadlika ya rahmar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji wa makna la ilaha illallah lan utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'buda ora dat kang den sembah iku maujud bihakin kalawan sabenere pil wujud di ing dalam anane illallahu angin Allah sahiji. Paslun artosna ieu pasal bade martelakeun kana maknana lafaz la ilaha illallah. Cek ieu bismillahirrahmanirrahim. Wa makna la ilaha illallah sareng ari maknana lafaz la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya deui dat anu disembah eta bukti bihakin ku sabenerna pil wujudi dina ayana illallahu angin Allah sahiji. Tegasna ari maknana lafaz la ilaha illallah teh eta henteu aya dat anu disembah eta bukti bihakin ku sabenerna pil wujud di dina ayana illallahu angin Allah sahiji. Wallahu alam bisawab.